Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng Ibu Dina pengajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana sata acana hidup parantos diajar ngeunaan dongeng. Ieu mangrupakeun video kadua ngeunaan materi dongeng. Naon nu baris dipedar? Nu baris dipedar nyaeta ngeunaan teknik ngadongeng. Ngadongeng teh mangrupa salah sahiji kaparigeran nyarita. Ngadongeng itu sarua jeung maca dongeng. Benten nya siswa-siswi sadayana ngadongeng sareng maca dongeng tangtos benten. Anu matak dina ngadongeng mah urang teh kudu bener-bener apal kana dongeng anu rek didongengkeunana. Nah eta anu disebut ngadongeng mah. Ari maca dongeng mah maca aya teksna nya, aya teks dongengna. Jadi intina mah dina ngadongeng teh kudu apal kana jalan caritana. Tah, siswa-siswi sadayana aya sawatara hal anu ku urang kudu diperhatikeun upama arek atawa keur ngadongeng. Naon wae? Samemeh ngadongeng, urang kudu anu kahiji, tiasa tinggal dina layar, maham kana eusi dongeng. Kudu paham heula ieu dongeng teh ngeunaan naon nya. Anu kaduana, paham kana palaku katut pasipatanana. Ieu dongeng palakuna saha? Terus sifat-sifatna kumaha? Tah kudu pahamnya. Anu katiluna, paham kana hal-hal anu dicaritakeun dina dongengna. Kumaha siswa-siswi sadayana? Jadi urang teh kedah apal carita sangkuriang. Naon sih anu dicaritakeunana? Kudu paham nya. Terus dina prakna ngadongeng urang kudu hiji ngagunakeun sora anu bedas. Jelas gitu nya. Tapi lain oge gogorowokannya. Terus anu kaduana kudu ngedalkeun kekecapana secara bentes, jelas. A I U E O na vokalna kudu jelasnya. Terus anu katiluna hidup kudu bisa ngatur tempo. Henteu gacang teuing jeung henteu kendor teuing. Eta perlu latihannya. Pama urang bade ngadongeng perlu ayana latihan. Terus anu kaopatna wirahma luyu jeung ungkara anu dikedalkeun iramana. Amun keur ngambek kumaha sorana, amun keur sedih, keur ceurik kitu nya kudu aya wirahmana. Anu kalimana paroman atawa mimik wajah nya kudu luyu jeung anu keur didongengkeun. Naon sih ngeunaan naon? Misalnya kade mimik wajahna kudu sesuai. Anu kagenep pasang petana atau gerak tubuhna kudu luyu jeung eusi dongengna nya. Terus aya anu katujuh, sikap sawajarna. Henteu ka leuwih atawa ulah lebay cek barudak aya namanya. Terus aya anu kadalapan. Sedangkan tara upama dina pasanggiri atawa dina lomba ngadongeng anu diajen atawa anu dinilai teh secara umumna aya ieu ya bisi hidup hiji waktu bade ngiringan lomba gitu nya atau pasanggiri hidup kudu merhatikan ieu anu kahiji aya vokalna kudu bedas. Dua, intonasi. Naon sih intonasi? Lentong jeung wirahmana nya. Intonasina naik turunan sora jeung iramana nya sapatos kitu. Anu katilu artikulasi. Naon artikulasi teh? Artikulasi teh bentes henteuna ngunikeun kecap kitu nya. Terus aya anu kaopat, aya ekspresi. Naon ekspresi teh? Paroman jeung pasang peta seperti tadinya aya mimik wajah jeung gerak tubuh pasang peta teh nya. Gerak tubuh awak orang seperti itu. Kade ulah ka leuwih. Sapertos kitu nya siswa-siswi sadayana ayeuna
urang tinggal heula contoh siswa anu ngadongeng. Oke, hidup aya pancen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring bade ngadongeng anu judulna Si Kabayan Ngalanangka. Diwajinyaksikeun. Hiji poe si kabayan dititah ngalanangka ku mitohana. Nu kolot ngalanangka teh kabayan ceuk mitohana. Kencing si kabayan ka kebon nyoren bedog rek ngalanangka. Barang nepi ka kebon si kabayan alak ilik kana tangka langka. Manggih nunggus kolot tur gede pisan. Tuluy wae di ala barang dipanggul kacida berata. Wah, moal kadu gayah mawana pikeun si kabayan. Tuluy wae eta nangka ku si kabayan dipalitkeun ka walungan. Jung geura balik ti heula dagus kolot ieu. Ceuk si kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah, si kabayan ditanya ku mitohana. Kabayan meunang ngalanangka teh? Tanya mitohana. Wah, komo wae meunang mah nya gede nya kolot. Tembal si kabayan. Wah, mana atuh ayeuna nangkana? Tanya mitohana. Hah? Naha cen datang? Pan tadi teh dipalitkeun di kita balik ti heula. Tembal si kabayan. Ari maneh kabayan naha ku beure-beure teuing moal aya nangka bisa balik sorangan. Ceuk mitohana balik keheuleun pisan. Wah, nu bodoh mah nangkana kolot-kolot punya jalan balik. Tembal si kabayan bari ngalios. Sakitu anu kusim kuring dipihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancena hidup mangga anu kahiji analisis dongeng anu tadinya ngadongeng tadi. Nah, tekniknya terus bener Bu, misalkan ekspresinya saya atau kurang atau naon gitunya seperti itu. Terus tadi pasang petakna, vokalna, sareng anu sanesna. Mangga dianalisis anu ngadongeng tadi atau lurus acan. Tina vokalna, tina pasang petana, tina intonasina, mimikna, sareng anu sanesna. Seperti itu. Ka atas tugas anu kahijina. Terus tugas anu kaduana pek hidup tulis teks ngeng si kabayan ngalanangka seperti anu tadinya di video tadi. Tulis teksna, apalkeun nya kedah letihan heula, terus videokeun nya seperti contoh anu tadi di videokeun. Ka atas siswa-siswi sadayana tugasna jadi ku ibu diulang deh nya di anu teu ngatos anu kahiji analisis siswa anu ngadongeng tadi anu dina video. Anu kaduana tulis teks dongeng si kabayan ngalanangka. Anu katiluna hidup apalkeun teksna. Anu kaopatna hidup mangga langsung praktek ngadongeng dari di videokeun. Kade hilapnya tadi teknik-teknik ngadongengna seperti itu. Naon anu kudu dilakukan dina ngadongeng nya kada hilap sanes maca dongeng tapi ngadongeng. Ka atas siswa-siswi sadayana sapertos biasa kayak kinten kan tugasna ngalangkungan WA nya. Tah siswa-siswi sadayana sakitu wae pembelajaran kanggo materi ngadongeng. Mudah-mudahan kahartos tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.